Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya, mitra kaum dangu sadaya. Tepang dangu deui dina padaran acara dongeng enteng, urang bakal neraskeun deui hanca dongeng anu katunda, anu judulna Rambut Kasih. Ieu dongeng teh biasana Aan Merdeka Permana dina judul Rambut Kasih. Rambut Kasih. Rambut Kasih. Rambut Kasih. Manehna gua cengkat malah mundur sababaraha lengka. Suranggana anu masih keneh ngajoprak hatena mah muji kana pola Husein bin Kamal. Sabad mun eta jalma boga jiwa barangasan, mireungeuh nyemas ratu rek ti kusruk teh kuduna mah langsung digempur lain diantep. Tapi anu dijalankeun ku Husein mah kalah kamundur sababaraha lengka. Geus ajeg pengkuh sungutna kunyam-kunyam jikeun babacaan. Mireungeuh jungjunganana rek ti kusruk balad-balad nyimas ratu tinggal ajeleng muru suranggana anu masih keneh ngajoprak. Kabeh muru-muru suranggana bari ngabar-ngabar badog. Suranggana henteu gimir henteu risi sanajan manehna masih keneh ngajoprak teu walakaya. Tapi apan ditukangeun dahan teh aya guruna anu tangtu bakal nulungan. Ngan sanggeus anu nyerang deukeut ka cida tapi guruna henteu daek nolol. Kae sang badag sang lembut mimiti barijil tina saluar awakna. Aya ku teuing nareki guru anas jongjon sugan aing terek ditulungan ceuk hatena keukeuh. Atuh ari geus yakin kitu mah awak suranggana ngajuralit ngajol ka luhur. Bedog jeung kolewang tinggal leprak dipake nyacah taneuh anu cik keneh ditinggalkeun ku suranggana. Anu cik keneh rek pada ngarcah mah geus aya di luhur keur ngalayang muru ka handap. Sanggeus deukeut suku suranggana dipake nejeh ka ditu ka dieu. Anu keur tinggal cerok ngadekan taneuh teh puguh we rareuwaseun sabab teu kanyahoan kumaha mimitina. Suranggana nyaho-nyaho geus nejehan bobokong maraneh. Tetejeh teh henteu tarik-tarik teuing atawa sakurang-kurangna suranggana henteu boga niat delekah hayang maehan jalma. Ngan kilang kitu anggar we nimbulkeun akibat anu pohara. Sabab anu ditejeh ku suranggana saban ngegoak bakating reuwas jeung nyeri. Saban anu ditejeh saban ngajongkeng henteu bisa menyat deui. Mireungeuh kitu nyimas ratu ambek ka cida. Ukur sakolepat manehna geus ngajeleng muru suranggana. Kitu nate bari ngebutkeun karembongna. Gelepur. Brak. Dahan caruluk tukangeun suranggana runtuh ka tabak angin. Angin gede lelimbungan tapi ari nu diserang mah henteu cecel henteu bocel. Kami mah moal bisa kapelet deui ayeuna mah. Tuh geuning. Buktina pelet nyimas henteu teu ka kami ceuk suranggana erengehan sabab pangarasana ayeuna manehna geus bisa nahan pelet. Ieu mah lain kabutan pelet teh leuh. Tapi mun siakeun aku angin kabutan, heug angin teh kaseuseup ku irung sia. Moal lila deui nyawa sia bakal ngalayang. Sia bakal utah getih, jajantung sia bakal karancang jeung eusi beuteung sia bakal budal badel, jeung kulit sia bakal burik. Kitu ieu mah ilmu teh. Ceuk nyimas ratu ngagik-gik. Ngadenge ancaman nyimas ratu kitu puguh we suranggana reuwaseun pisan. Atuh manehna geuwat nahan ambekan sangkan angin kebutan karembong teh henteu kaseuseup asup ka jero dadana.
Suranggana sabisa-bisa nahan ambekan tapi ku teu hanteu kana sakujur awakna karasa aya nu ateul manirete. Atuh bari nahan ambekan sangkan hawa racun teu asup teh manehna sibuk kaganyang gegetret ka luhur gegetret ka handap. Balukar teu tahan ku renyemna merang. Manehna oge teu pikeun ka gogorentelan. Mireungeuh kitu Nyi Mas Ratu ngagigik seuri meuni geunah naker. Atupun kitu deui batur-baturna sarua sareuri jeung seurikeun anu gegetret bari gogorentelan. Batur seuri genah Suranggana mah kasiksa liwat saking. Kumaha henteu rek kitu sabab salian tinggal rasakeun ateul sakujur awak teh. Oge dadana maneh sumpek balukar terus-terusan nahan ambekan. Ngan sajeroning kitu manehna ngarasa heran nah hari baladna Nyi Mas Ratu henteu narahan ambekan. Padahal mah kuduna sarua kudu nahan ambekan. Sabab karembong anu dikebutkeun ku Nyi Mas Ratu teh mun mah ngandung racun kudu kaseuseup ku sakur nu aya di dinya. Husein bin Kamal oge henteu riuk-riuk sieun karacunan ayem we manehna mah. Suranggana heran nah kitu ngan manehna wungkul anu kapangaruhan teh. Mireungeuh batur-batur mah teu kuat teu kieu henteu nahan ambekan. Suranggana lalaunan mimiti wani nyeuseub hawa sabudeureunana. Diseuseub sakali teu nanaon, diseuseub 2 kali angger teu nanaon. Malah tepi ka rumengha panjang meunang sababaraha kali bet angger teu pangaruhna naon. Palang siang sabenerna mah eueuh hawa racun. Eueuh naon-naon ieu teh? Ceuk pikirna bari neuteup seukeut ka Nyi Mas Ratu. Anu diteuteup masih angger ngagigik seuri bari mireungeuh Suranggana anu teu weleh gegetret ateul. Aing mah kaluman nenjona oge. Sia mah bade kunyuk rawun anu teu mandi sia mah. Ceuk Nyi Mas Ratu bari nolak cangkeng. Ngadenge pangjejeleh sarupa kitu Suranggana ngarasa kasigeung. Atuh manehna oge budal nya campah Nyi Mas Ratu beakat. Dasar awewe jomblo. Awewe teu payu-payu sia. Pokna geheul bari napasnya reng hapranjung. Dilelecek kitu gilaran Nyi Mas Ratu anu ombekna kanggo gudang. Ngahina sia ka aing. Eueuh lalaki mana bae oge anu teu deku handapeun aing mah eta ka asup sia kunyuk rawun. Ceuk Nyi Mas Ratu. Beuh. Anu ngabedol jiwa aing mah lain anjeun Nyi Mas. Tapi ilmu setana geuning ayeuna ieu tadi pelet mah kami bisa nyacampah sia Nyi Mas. Ceuk Suranggana bari angger gegetret. Nyi Mas Ratu rek nyebrut nyampeurkeun tapi kaburu dihulag ku Suranggana. Mangke deuleu sia. Ieu kami ngambekan benang sababaraha kali. Geuning teu karacunan. Ceuk Suranggana ungas ingus jiga sato. Mireungeuh Suranggana ungas ingus jiga oces kitu Nyi Mas Ratu geus ngagigik deui bae. Dasar sia mah kunyuk bodoh. Nah cek saha kebutan aing aya racunan? Mun getah kawung nya aya racunan. Sabab lian di tadina oge geus ateul eta getah teh ku aing dipelakeun deui 2 bibit tua deuleu. Ceuk Nyi Mas Ratu ngagigik sanggih diterangkeun kitu puguh we Suranggana teh bangken nu keheul manehna ambek asa diheureuykeun. Tapi rek kacang-kacangkatna deui balad Nyi Mas Ratu geus mubrut rek ngarah-ngarah. Ngan samemeh tekad maranehna laksana ti jauhna kadenge aya nu ting beledug jiga aya nu bitu. Sadarea reuwas tapi anu pangreuwas mah Nyi Mas Ratu. Bakat kuru kereuwas jeung ambek manehna ngajerit bari garosingsat. Kurang ajar. Gudang obat bitu pasti aya nu ngaduruk ieu mah ye. Pokna kebek ku hariwang. Atuh ari geus kitu mah ngan baretak bae manehna buru ka tempat di mana aya sora anu ngabledug teh. Suranggana mireungeuh ti tebeh tempat bitu teh kabireungeuh seuneu ngabebela jeung silalatu rabeng ka awang-awang. Sadarea lulumpatan muru eta tempat Suranggana oge hayang nyaho naha naon anu bitu teh. Ngan samemeh lumpat geus dicarek manten ku Husein bin Kamal. Masyaallah, mantang ka ditu, mending hayu urang kabur teh dieu. Pokna ngajak-ngajak. Suranggana oge satuju mun ayeuna kabur teh sabab meungpeung Nyi Mas Ratu sabalad-balad keur nyang hareupan ririweuh. Tapi kumaha atuh ari nasib guru kami Ki Jongjo? Pokna manghariwangkeun nasib guruna. Tapi Husein bin Kamal mah katembong teu boga karingerangna naon. Masyaallah. Kami tadi mireungeuh guru ente nyalingker ka tebeh dinya. Jadi anda ngaduka, anu ngabitukeun gudang senjata teh pasti guru ente. Ceuk Husein bin Kamal. Basa Suranggana ngajanteng bari bingbang kudu kumaha nyapipolaheun ti jauh rentang-rentang guruna. Malah hari geus deukeut mah Ki Jongjo gugupay ngajak Suranggana jeung Husein bin Kamal kabur di eta tempat.
Suranggana kadua Husein ngarti kenapa ngajak Ki Jongjo. Manehna gewat lalumpatan nuturkeun Ki Jongjo anu geus mihilaan muru, lumpat muru sisi cai. Geus anjog ka sisi cai Ki Jongjo ngalesotkeun tambang anu ngeurad parahu. Atuh ari geus lesot mah euradna parahu teh ngagaleong ngajauhan darat. Angot sanggeus diwelah mah parahu beuk tarik ngajauhan darat ngangkleung muru ka jauhna. Masya Allah, ente doan rek kamarana ayeuna. Cek Husein bin Kamal kapariksa. Kami pasti ndek muru Sumedang Larang. Kitu leun Ki Guru. Husein bin Kamal unggek-unggekan. Nya benar. Masya Allah. Cegah pasukan Arya Perbangsa ulah tepikeun ngaruksak ka tengah-tengah kerajaan Sumedang Larang. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Cek Husein bin Kamal. Giliran Ki Jongjo jeung Suranggana anu unggek-unggekan, tapi urang teh geus telat sababaraha waktu. Nah moal mah pasukan Arya Perbangsa geus ngajorog ka Kutamaya, ceuk Suranggana hariwang. Tapi Ari Husein bin Kamal mah gogodeg minangka ngabantah kana kahariwang Suranggana. Insya Allah, pasukan Arya Perbangsa moal ka ngajorag puseur daya Sumedang Larang. Sampai meh datang bala bantuan mah. Insya Allah, insya Allah. Cek Husein bin Kamal. Suranggana kerum, bala bantuan ti mana? Pokna heraneun. Cek Husein bala bantuan teh datangnya ti pasukan Nyi Mas Ratu pisan. Nyi Mas Ratu teh pamimpin begal di sepanjang walungan Cimanuk. Subhanallah. Mimitin ana boga anglapan yen maranehna teh ukur begal biasa. Tapi sanggeus ditalung tik yen ana diala. Yen anu diala-ala teh lolobana fakakas perang. Perang modern kaya ning bedel sundut. Maryam katut obat bituna. Subhanallah. Ana mimiti curiga. Astagfirullah. Cek Husein bin Kamal. Saterusna ieu urang Mesir teh oge nerangkeun yen memang bener sanggeus ditalung tik mah Nyi Mas Ratu teh dina ngabegalna kusabab boga kaperluan khusus. Di basisir kaler aya armada ti Cina anu dibegal. Anu direbutna salian ti emas inten permata teh oge alat-alat perang diringkid kabeh. Maryam dina parahu jung oge teu disesakeun, keri-kerit jeung obat-obatna. Saterusna cenah ngajabelan atau malingan alat-alat perang teh jiga jadi pagawean matuh pasukan begal Nyi Mas Ratu. Jadi akhirna ana boga kesimpulan yen Nyi Mas Ratu teh boga pamaksudan anu khusus. Tur lain sakadar ngekumpul harta jeung kabeungharan wungkul. Subhanallah. Ceuk Husein deui. Bos Suranggana boh guruna ngahuleng sasat hokeun ngadenge eta beca anu teu disangka-sangka. Ceuk Husein bin Kamal Nyi Mas Ratu teh hiji jalma anu gede ambisi. Sanajan ukur pangkat awewe, tapi manehna geus katindihan ku cita-cita anu gede kacida. Subhanallah. Nya eta hayang nanjeurkeun deui kerajaan Sindang Kasih. Ceuk Husein bin Kamal nerangkeun. Suranggana unggek-unggekan. Loba pihak anu hayang nanjeurkeun deui kerajaan Sindang Kasih teh. Ceuk Suranggana bari daradad manehna oge nerangkeun ka nyahona. Malah Nyi Mas Suminar oge nyaeta dudulurna Nyi Mas Ratu geus ngakukeun maneh hiji turunan Nyi Rambut Kasih anu sok katitisan ku karhuna. Remen nembongan mangrupakeun jirim Nyi Rambut Kasih ceuk manehna deui. Giliran Husein bin Kamal jeung Ki Jongjo anu unggul-unggulan alatan ngerasa helok. Geuning jika diparebutkeun nya buktina tadi Nyi Mas Ratu umangkeuh yen dirina anu sah turunan Nyi Rambut Kasih mah. Ceuk Ki Jongjo bari ngabebener parahu ku pangwelahna malar lajuna mapai-mapai jalan cai anu teu ngabahayakeun. Subhanallah. Anu leuwih ti eta bahayana Nyi Mas Ratu malah boga kahayang anu leuwih halahuta deui. Manehna lain sakadar hayang nanjeurkeun deui kerajaan Sindang Kasih. Subhanallah. Tapi hayang ngancurkeun kerajaan Sumedang Larang. Masya Allah. Ceuk Husein bin Kamal bari milu bantuan ngabebenah lajuna parahu. Ngadenge eta beja Suranggana kerung. Upama kitu mah
Sumedang Larang teh loba musuh nanya. Geus puguh ari-ari perbangsa mah niatna oge eces hayang ngarebut kekuasaan, ceuk Suranggana. Husein bin Kamal unggek-unggekan. Subhanallah, benar gitu, benar pisan. Loba pihak rek ngakalakeun kerajaan Sumedang Larang kalawan rupa-rupa alasan. Nyi Mas Ratu boga niat rek ngancurekeun Sumedang Larang ku sabab salaku urang Sindang Kasih manehna ngorahkeun rehat teh. Wewengkonna sasap dialung boyongkeun antara Sumedang Larang jeung Cirebon. Subhanallah. Kapan ku Sumedang Larang Sindang Kasih tadi pasrahkeun ka Cirebon ku alatan dipake Mayor Iwad Ratu Harisbaya anu leuwih khusus ti eta. Subhanallah. Nyi Mas Ratu teh hiji awewe anu boga kateuceup ka sakur lalaki. Prabu Gesan Ulun dianggapna lalaki tukang nganeri awewe. Tur Nyi Mas Ratu ceuceubeun pisan. Allahu Akbar. Omong Husein bin Kamal. Ngadenge omongan Husein, Suranggana mah jadi inget deui kana carita anu jadi akina. Kamar ieu kapan Arya Damar geus nyebutkeun yen serangan ka Sumedang Larang teh bakal dibantuan ku urang jero. Sabab aya kelompok anu bumela ka Nyi Mas Gedeng Waru hayang males pati ka Prabu Gesan Ulun. Ceuk Arya Damar samemeh ngiwat Ratu Harisbaya ti Cirebon, Prabu Gesan Ulun teh geus boga geureuna nyaeta Nyi Mas Gedeng Waru nu katelah. Sanggeus Ratu Harisbaya dibawa ka karaton, Nyi Mas Gedeng Waru ngarasa tu genah, tepikeun ka gegeringan tur akhirna maot pisan. Anu ngarasa simpati ka nasib Nyi Mas Gedeng Waru teh boga niat males pati nyaeta maranehna neangan waktu anu mustari. Waktu ngadengeun Arya Perbangsa arek ngakalakeun Sumedang Larang, cenah maranehna teh niat ngabantu di jero. Ari ayeuna malah Suranggana nampa beja. Yen Arya Perbangsa teh oge dibantuan ku Nyi Mas Ratu anu ngaku-ngaku turunan Nyi Rambut Kasih anu leuwih sah. Sanggeus mikir tepi kadinya Suranggana beki kerung balas ku bingung. Isilah, nah anjeun apal kumaha hubungan antara balad siluman Nyi Rambut Kasih jeung gerakan anu dipimpin ku Arya Perbangsa? Ceuk Suranggana nyelengkeun. Mimitina Husein bin Kamal teh ngahuleng tapi sanggeus kitu carita. Insyaallah ana cerita. Cek babasan orang Sunda mah dua nana teh lir munding tarakitan lir kuda fafasangan. Subhanallah. Dua nana saat sasat silih bantu dina nyin reka Ferdaya ngakalakeun batur. Balad siluman Nyi Rambut Kasih. Balad siluman Nyi Rambut Kasih maka total tukang ngabinasa batur. Subhanallah. Masya Allah. Geus loba pangagung Cirebon anu jadi korban katulengasan eta konflotan. Tembal Husein semukeuheul. Suranggana bingung ngadenge pamanggih Husein bin Kamal sabab ceuk sakanyaho mah eueuh hubunganna naon antara gerakan Arya Perbangsa jeung baladna siluman Nyi Rambut Kasih. Tapi kadienakeun komplotan Arya Perbangsa ngagunakeun ngaran baladna siluman Nyi Rambut Kasih dina nyieun kakacoan. Anu dipiharepna sangkan kabeh kakacoan ditemblehkeun tanggung jawabna ka balad siluman Nyi Rambut Kasih. Tapi kadienakeun pamanggih Suranggana saperti kitu teh ayeuna mah jadi samar. Kumaha teu rek kitu? Sabab nyetar minah anu jadi kaasuk balad siluman Nyi Rambut Kasih ayeuna geus biluk ka Arya Perbangsa. Nyi Mas Ratu oge geus ngaku turunan sah Nyi Rambut Kasih. Jeung henteu mustahil deui mun manehna boga pasukan nya pasukanana teh dilandi balad siluman Nyi Rambut Kasih. Lamun nya kitu atuh baladna siluman Nyi Rambut Kasih anu dipimpin ku Nyi Mas Ratu mah eces hiji komplotan bahaya jeung jahat sabab geus samiuk gabung jeung Arya Perbangsa. Tah kasugri pemirsa, ayeuna simkuring baris ngaguar sepintas lah ngeunaan tempat anu ngaran Marongge teh. Tapi ka zaman modern jiga kieu kasugri, ari anu datang ka Marongge teh teu oleh loba.
Marongge teh hiji wewengkon di tapal wates antara Sumedang jeung Majalengka. Malah di Kadipaten mah leuwih deukeut teh batan di Sumedang kotanya. Eta tempat anu katelahna Marongge teh saben malam Jumaah Kaliwon teh teu weleh rame. Puncakna karamean teh biasana mah dina bulan Mulud ka Sugri. Angot bangsa caang bulan mahnya. Teu awewe teu lalaki teu budak teu ngora teu kolot loba anu ngahaja jarah ka Marongge. Ari di dinya teh ka Sugri pamiarsa nyaeta hiji tempat sisieun walungan Cilutung. Aya makam opat dikaramatkeun. Eta teh makam Putri Gareulis cenah. Saopat-opat katelahna Nyi Mas Naidah, aya Nyi Mas Naibah, aya Nyi Mas Satayu jeung Nyi Mas Gabung. Saha cenah maranehna teh henteu aces da eueuh dina catatan sejarah. Ngan ceuk kapercayaan lisan maranehna teh kaasup turunan Prabu Gajah Agung ti Karajaan Sumedang Larang. Anu Nyakrawati ngabahu denda di abad ka-13. Tepi ka parupusna ieu putri anu opatan teh teu kungsi rarimbitan. Sok padahal raja ti mana bae oge kungsi daratang sejang ngasongkeun panglamar eta teh. Ngan bae saban anu ngalamar saban diasongan pasaratan teh nyaeta kudu sanggup migawe pangabisa jiga maranehna. Eta pangabisa teh katelahna si Kukuk Mudik teh. Nyi Mas Gabung ngalungkeun kukuk sanggeus ngangkleung ka hilir. Ana digupayan teh ngoloyong balik deui ka girang. Eta teh elmu pelet teh ka Sugri. Ku sakti-saktina putrina opat, barang anu teu boga nyawa kolu ka pelet nyampeurkeun. Komo lamun anu nyawaan. Sarerea teu metu nurutan, eueuh nu bisa ngungkulan da teh. Tah kitu. Sababna tug nepi ka kiwari makamna opat teh remen di jarahan teh. Atawa remen didatangan kudu jarah nu ti mana-mana. Gitu tah sepintas we tamanya ngeunaan makam anu aya di Marongge teh. Mangga urang teraskeun deui dongengna ka Sugri. Mangga urang teraskeun deui. Sabot ngawelah parahu teh suranggana mah meus-meus gegetret manipa kupis. Husein bin Kamal merhatikeun bari bebelengehan. Geus kitu tina endongna maehna ngaluarkeun botol leutik dijieun tina garabah. Subhanallah, ieu ubar ku minyak samin. Ubaran ku minyak samin ya. Tapi lain seminyak-minyaknya. Dari dicampuran ku rupa-rupa ramuan Arab. Ceuk Husein bin Kamal bari ngabalurkeun sakujur awak suranggana. Utama nama anu karasa atil jeung panas. Kurang ajar eta cawene teh ngaheureun kami, ceuk suranggana ku kulutus. Anu leuwih bahaya mah lain heureuy ku kituna. Tapi eta sihirna dina ngoyagkeun lembutan watur. Subhanallah, masyaallah, ceuk Husein bin Kamal. Pelet teh meureun eta tehnya ke guru. Ceuk suranggana ngareret ka Cijongjo anu teh tadi ngahulang wae. Anu diajak cacarita masih angger ngahulang jiga aya nu keur dipikiran. Bener-bener pibahayaeun ge pokna kerung. Memang pibahayaeun Abu Pelet teh ke guru. Mun kami kurang kuat iman mah meureun geus cilaka suranggana ngomentaran. Tapi Ki Jongjo mah muralang. Aing mah lain mikiran Pelet sia. Tembal Ki Jongjo suranggana kerung. Har, nah soal naon gitu Ki Guru, pokna ngaleret ka gigir. Ki Jongjo nyebutkeun yen gerakan-gerakan anu ayeuna keur dipegawe ku eta kelompok teh cenah memang pibahayaeun pisan. Paingan si Arya perbangsa sakituan nina. Da maranehna teh geus samiuk ngagabungkeun rupa-rupa kekuatan cenah. Hal ieu dinyakeun ku suranggana. Gerabaynya orang tataan ya.
anu geus gabung ka Arya Perbangsa teh meureun ieu mah. Salian ti Ki Surajaya di Talaga, Ki Jayaraksa ti Raja Galuh, oge katambahan ku baladna Silumanya Rembut Kasih. Anu ngeluluguanana Arya Damar. Aki kami kumplit bae atuh rek nyarieun kajahatan tehnya, ceuk Suranggana. Husein bin Kamal reuwaseun barang ngadange Arya Damar teh akina Suranggana. Malah manehna neuteupna oge maneh jiga kacampuran ku rasa curiga. Astagfirullah. Lamun Arya Damar tereh ake anjeun. Ari anjeun sorangan ayeuna cicing di mana? Ceuk Husein kerung. Ditanya kitu Suranggana mah ukur gogodeg bari tungkul, celengkeung Ki Jongjo. Cenah ulah kagok mun rek curiga mah sabab Arya Perbangsa teh oge duduluranana keneh Suranggana. Si Arya Perbangsa jeung murid kami teh tunggal sabapangan misah indung. Bapana teh nyaeta Yudakara. Ceuk Ki Jongjo matak beuki nambahan reuwas keur Husein bin Kamal. Astagfirullah. Ana hafal ka ngaran Yudakara. Ana oge hafal ka aran Arya Damar. Astagfirullah. Ceuk Husein bin Kamal nyaritana datar. Masya Allah. Tisangka eta jelema tiluan teh. Aya jelma, aya fatalina jeung ente. Pokna ngareret ka Suranggana. Anu diseret mau ku rumenghat. Tapi ana percaya satungsung ente masih kena bebarengan jeung guru ente. Ente mal salah milih film fangan. Ana terek curiga. Ngan ana melang. Nah fatur bakal percaya kawas ana. Ceuk Husein bin Kamal neuteub Suranggana. Suranggana unggek memang cenah cek manehna oge kitu. Batur teh bakal babari bisa nenden curiga ka manehna. Amot kami kungsi diolo-olo heula ku Arya Perbangsa, malar kami daek gabung ka manehna. Cek Suranggana. Bari saterusna nerangkeun yen pakaian jenis santana anu ayeuna keur dipake teh pancenah sabenerna mah pamere Arya Perbangsa. Atuh duit sakanjut kundang oge pamere Arya Perbangsa, sanajan akhirna mah dijabel ku baladna Nyi Mas Ratu. Ari Kujang dua pangadekan pamere saha? Ki Jongjo nyelang omongan. Suranggana ngajawab yen pakarang Kujang mah pamere Aji Mantri, nyaeta urang sakawayana bawahan Sumedang Larang. Aji Mantri mah putra mahkota Raja Pajajaran akhir, geuning sia wafuh ka manehna. Jeung naon pangna make dibere Kujang? Ceuk Ki Jongjo neuteub seukeut. Ceuk Suranggana dah teu wawuh secara khusus. Eta mah sacara kabeneran bae cenah tepung mere Kujang oge jiga anu kabeneran bae da teu pupugung make haat mere barang anu sakitu gede ajena. Cek kami eta benda teh lain benda samanea. Saban jalma anu nyekel eta banda pari polahna sok jadi robah. Anu tadina barang ngasan jadi ayem, anu tadina ayem jadi beuki sabar. Ukurnya Mas Ratu anu teu kapangaruhan mah, ceuk Suranggana ditungtungan ku ceruk-cerek heran. Nya aing ge nyaho ti Pajajaran loba pakarang anu fungsina lain jeung bitotama, tapi malah sabalikna jang meupeuh amarah. Aya alusna aya gorengna. Alusna urang Pajajaran teh henteu rasa peperangan, gorengna alatan sagala rupa perkara disanghareupan ku sabar. Pajajaran jadi hengker babari dielehkeun musuh. Ceuk Ki Jongjo lir nyarita sorangan. Kumaha atuh eta Kujang teh dena entong direbut deui ti Nyi Mas Ratu? Ceuk Suranggana. Ki Jongjo neuteub beungeut muridna. Nah kumaha kitu? Pokna kami ge saprak nyekel eta pakarang teh jadi arang ambek. Sakalian nyawa diarah-arah dengan oge. Henteu hayang males pati deui. Meureun ku sabar teh jiwa jadi hengker. Nya ke guru, ceuk Suranggana. Ngadenge omongan Suranggana Ki Jongjo jadi seuri maur. Lain maksudna kitu. Aing teu boga maksud nyebutkeun yen anu sabar mah jiwana hengker.
anu ulah salah ngalarapkeun teh sabar ukurnya barang kajahatan atawa milampah heuras dumeh kekereuweut hayang nampa kaunggulan. Sabar teh lain hartina cicing di coogado, lain hartina cicing di coogado ku deungeun atawa sabalikna barang ngasan teu kaop digelendeng deungeun. Jelema anu sampurna mah manehna nyaho iraha kudu cicing jeung iraha kudu nyieun tindakan kitu meureun ceuk Ki Jongjo. Sabot kitu parahu geus kasisi palebah liliwatan jalan padati di wewengkon Tomo. Ki Jongjo menta turun bareng jeung Suranggana. Ari Husein mah rek neruskeun lalampahan ka Indramayu cenah. Samemeh pisah Ki Jongjo nganuhunkeun yen Husein bin Kamal geus mantuan memeres perkara anu keur tumiba. Tapi cek Husein perkara teh acan beres. Eta sakabeh kewajiban orang dia anu masih keneh paduli kana harti bebeneran. Subhanallah, ana mah ukurah bangsa dengan anu resep ngumbara. Icuk fageto ana tang tu bakal ka tanah aya keneh di tanah Jawa. Mun katang terman hayang diviara. Almat beres keur eta masalah. Insyaallah. Pokna boh Ki Jongjo boh Suranggana unggek tanda ngarti kana papagah Husein bin Kamal. Kudu aya kasaimbangan antara kekuatan antara Banten, Sumedang Larang jeung Cirebon. Insyaallah. Sabab mun teu kitu, ti antara eta kekuatan bakal sulit elehkeun. Astagfirullah, ceuk Husein bin Kamal papadon. Atuh ari geus kitu mah maranehna teh papisah Husein bin Kamal neruskeun lalampahan muru muara walungan Cimanuk. Ari Ki Jongjo jeung muridna rek muru Sumedang Larang. Bisa salse bisa henteu murus Sumedang Larang teh. Salsena ku sabab geus nampa beja ti Husein bin Kamal yen pasukan anu dibawa ku Arya Perbangsa moal ngarurug Sumedang Larang gancang-gancang. Sabab maranehna hayang mepek balad heula kaasupkeun nungguan bantuan senjata modern anu rencanana bakal dikirimkeun ku pasukan Nyimas Ratu. Kusabab rupa-rupa senjata modern teu mimiti Maryam leutik tebikeun ka bedil sundut geus diancurkeun ku Ki Jongjo, kamungkinan bantuan Cimas Ratu bakal batal. Eta mana disebut salse oge. Tapi disebut henteu salse oge bisa sabab pasukan Arya Perbangsa teh awal akhir mah tangtu ngarurug Sumedang Larang. Kapan geus kabireungeuh yen Arya Perbangsa teh dirojong ku sababaraha pihak. Kumireungeuh kieu Arya Perbangsa tangtu bakal beuki sumanget pikeun neruskeun cita-citana. Mun inget ka palebah dinya jadi usaha pikeun nying laru rusuh model kitu teh henteu bisa disebut salse. Ayeuna mah hayu we urang buru Sumedang Larang. Bari saja jalan urang Bandungan kumaha kajadian-kajadian di eta nagara. Ceuk Ki Jongjo ngajak Suranggana neruskeun lalampahanana. Atuh beral beduanana nuluykeun lalampahan. Duanana mapai-mapai jalan padati anu berasna bakal muru ku Tamaya nyaeta pusir dayeuh kerajaan Sumedang Larang. Lalempangna henteu gurung gusuh da dibarung ku ngarobrol teh. Utanama-nama Suranggana anu loba ngabuis. Manehna jiga nukur laporan medar pangalaman cerila aprak-aprakan ngumbara jauh ti guruna. Kabeh diterangkeun kajaba urusan cinta jeung Nyi Tarminah. Ceuk pikirna mun guruna apaleun yen manehna kungsi ulin cinta jeung Nyi Tarminah meureun kana dirangketna saban Ki Jongjo mah. Sabab Ki Jongjo mah kana urusan asusila teh kacida dijagana. Urang Pajajaran mah baheula kacida ngajagana kana kahormatan Baga Purusa teh. Baga Purusa ulah dipake sagenahna ari lain dina jalan bebeneran. Cek urang muslimah antara laki jeung awewe teh dipahing milampah jinah nyaeta ngayakeun hubungan badan bari teu katalian kutika. Ceuk Ki Jongjo sawatara waktu kaliwat. Lumatak lamun inget kepala badinya Suranggana sok kegebegan sabab kukumaha bae oge manehna jeung Nyi Tarminah teh harita sasat geus ngarempak aturan panterangan agama. Boh keur ukuran agama urang Pajajaran, boh keur ukuran agama anyar anu katelahna agama Islam.
Baga jeung purusa teh bobogaan awewe jeung lalaki. Lamun teu katalian kutikah, boh ceuk urang Pajajaran, boh ceuk urang muslim, eta ngarempak pantrangan ngaranna dosa ngaranna. Jadi harita teh aing geus milampah dosa gedenya jeung terminah teh ceuk hatena kaduhungeun. Ku salingkuh ti Ki Jongjo manehna mah dosa teh moal leungit, sabenerna mah dosa teh moal leungit. Tapi teu pikeun kadanget ieu manehna angger teu ludeung bebeja perkara nu hiji ieu mah. Nu matak salela dodongeng teh saeutik oge henteu nyabit-nyabit hubungan jeung Nyitarminah. Sanajan ari ngeunaan Nyitarminah wunggul mah ku manehna tetep ditepikeun ka guruna. Kami teh keur nyuriga aji mantri teh Ki. Ceuk suranggana jiga nu ngagogoreng batur. Bari leumpang gigireunana Ki Jongjo ngareret hayang nyaho naon saterusna anu rek dicaritakeun ku muridna. Suranggana nyarita yen jiga-jiga aji mantri teh kabaud kana ieu urusan. Minangka conto cenah hiji waktu suranggana manggihan aji mantri keur ngobrol uplek jeung Nyitarminah di wewengkon Raja Galuh. Ari Nyitarminah apanan geus eces biluk ka Arya Perbangsa. Nu matak cenah waktu mireungeuh aji mantri ngayakeun hubungan jeung Nyitarminah teh tag bae hate suranggana mah curiga yen aji mantri oge aya pakaitna jeung eta gerakan. Kumaha teu kitu? Sabab aji mantri teh kumaha oge teureus turunan Pajajaran, tur sasat putra mahkota Pituin. Geura sok ke guru heula anu ding. Kumaha saupama aji mantri teh gede keneh kahayang mah pikeun kumawasa di wewengkon Pajajaran. Neruskeun tapak lacak nu jadi bapa. Mun nya kitu manehna pasti bakal satujueun mun Arya Perbangsa hayang ngebeungkeut di wewengkon-wewengkon urut Pajajaran teh. Malah aji mantri oge bakal satujueun mun Arya Perbangsa ngarurug Sumedang Larang. Sabab mun Prabu Gusan Ulun geus teu walakaya, mahkota binokasi Sang Hyang Pake tanda kehormatan Raja Pajajaran bakal bisa direbut ku aji mantri. Ceuk suranggana miheulaan ku kira-kira. Ngadenge pamanggi suranggana kitu Ki Jongjo mah ukur ngahuleng ungguk henteu gideg henteu. Minangka mere komentarna teh manehna mah ngadon ngadadarkeun riwayat aji mantri sanggeus kajadian burakna Pajajaran dina taun 1578 kira-kira 5 tahun katukang. Ki Jongjo sanggeus dayeuh pakuan di Rurug ku Banten. Prabu Ragamulya Surya Kancana dina taun 1567 tepikeun ka 1578 ngungsi ti Pakuan ka Mumunggang Gunung Pulosari di Menes Pandeglang. Ari pangungsina teh kusabab ngadeudeukeut kana uga, ceuk uga urang Sunda kudu balik deui ka tempat karuhuna. Ari cek ukuran Prabu Ragamulya, karuhun orang Sunda teh nyaeta Aki Tirem anu ngadegkeun salaka nagara. Nya tempatna teh di Mumunggang Gunung Pulosari. Prabu Ragamulya ngarasa yen geder peterna nagara anu katelahna Pajajaran teh geus tepi ka titis tulisna. Nagara Sunda anu nanjeur sarila kurang leuwih 800 tahun ti zaman Prabu Tarusbawa. Tahun 668 Masehi teh meureun kudu dipungkas dina tahun 1578 dina zaman manehna pisan. Nu matak sanajan boga turunan aji mantri, mahkota Pajajaran teh diturunkeun ka putrana ceuk Ki Jongjo. Ngadenge caritaan guruna kitu suranggana ngahulang, dina hatena masih tetep nyidem panasaran cohagna mah manehna teh masih tetep boga hate curiga ka aji mantri.
Suranggana nyebutkeun yen bisa jadi Prabu Raga Mulya mah geus teu miharep turunanana neruskeun tapak lacakna. Tapi meureun cenah beda deui jeung pakarepan Aji Mantri mah. Bisa jadi Aji Mantri mah masih keneh aya kareteg pikeun kumawasa di Pajajaran Ki Guru. Ceuk Suranggana. Ngadenge Suranggana jiga anu masih keneh nyidem curiga ka Aji Mantri, Ki Jongjo jiga anu ngarenghap. Teu nanaon sia nyidem panyuriga. Curiga teh tandana waspada. Ngan anu ku sia kudu dipahing teh eta panyuriga datangna ulah karana sia boga kangewa pribadi ka Aji Mantri. Ceuk Ki Jongjo mepelingan. Ngadenge ceritaan guruna kitu anaraya teh beungeut Suranggana rada nyiak asa kaeraan. Kumaha henteu rek kitu da apanan dirina teh rada katumpangan ku rasa timburu. Suranggana timburuan dumeh kabireungeuh Aji Mantri tarumpak kuda paduduaan jeung Nyi Tarminah bari uplek ngobrol. Hate Suranggana curigana ka Aji Mantri teh tambahan ku itu ku ieu kahiji alatan kaporgo reurejengan jeung Nyi Tarminah. Kaduana alatan curiga gabungna Nyi Tarminah jeung Arya Prabangsa teh dihatean ku Aji Mantri. Ari anu matak Aji Mantri disangka ngahatean Nyi Tarminah teh kusabab Aji Mantri kumanehna dicuriga boga kaperluan kana perjuangan anu keur dibaladah ku Arya Perbangsa. Lamun geus inget kapalabah dieu sabenerna Suranggana bisa mengparkeun panyangka guruna. Cek hatena keneh cacarita perkara Aji Mantri teh lain dumeh urusan pribadi, tapi alatan urusan anu leuwih badag nyaeta ngeunaan aya kelompok-kelompok anu rek baruntak. Kumanehna Aji Mantri teh diasupkeun ka jalma-jalma anu rek baruntak nyusun kakawasaan anyar disagedengeun kakawasaan anu geus nyampak. Obrolan ngeunaan Aji Mantri rada eureun heula sabab ayeuna giliran Nyi Mas Suminar anu keur diomongkeun ku Suranggana. Suranggana mah mangbingungkeun kana komplotan anu katelah balad siluman rambut kasih teh. Ceuk manehna jigana mah ayeuna eta komplotan teh geus bengkah. Aya nu gabung ka Nyi Mas Ratu, aya nu ngagabung ka Nyi Tarminah, aya anu kaki Sabtonah jeung ka Nyi Mas Suminar. Padahal mimitina mah anu kami apal balad siluman rambut kasih teh ukur dipingpin ku Nyi Mas Suminar atawa anu dipiwanoh ku umumah teh nelahna teh Nyi Tarsih. Nyi Suminar teh ngakuna turunan langsung ti Nyi Rambut Kasih. Mun nembongan ka balad-baladna sok mangrupakeun wujud Nyi Rambut Kasih. Ceuk Suranggana bari leumpang gigireun guruna. Suranggana nyebutkeun awal-awal mah Nyi Mas Suminar teh dideukeutan jeung Aji Mantri. Ngan akhirna kabireungeuh jiga anu patelak. Nyi Mas Suminar jiga anu ngewaeun ka Aji Mantri. Kami curiga ngewana Nyi Mas Suminar ka Aji Mantri teh alatan Aji Mantri katohian aya di satukangeun gerakan badag anu keur dipegawe ku Arya Perbangsa. Ceuk Suranggana ngadadetkeun deui panyuriga ka Aji Mantri. Ki Jongjo ngareret ka muridna. Nah hasia make ngajudi kitu pokna. Ceuk Suranggana meujeunna Nyi Mas Suminar gewaeun ka Aji Mantri mun nya kabaut kana eta gerakan. Sabab paripolah Arya Perbangsa nyata-nyata geus ngarugikeun ngaran balad siluman rambut kasih. Kapan ngaran balad siluman rambut kasih teh geus dibauan ku Arya Perbangsa ki? Saban nyieun kakacauan, saban ngagunakeun ngaran balad siluman rambut kasih. Ceuk Suranggana. Ari Ki Jongjo mah jiga anu pusingeun ngadenge Suranggana ngabamblam kitu teh. Aing mah lieur ngebandungan anak oge. Ongko cek sia balad siluman rambut kasih teh kapasing-pasing jadi sababaraha hiji beungkeutan. Bisa jadi
siluman nyerambut kasih anu aya di pingpinan Nyi Suminar teh nya kabaud. Tapi kapan jeung sia keneh masih aya keneh balad nyerambut kasih anu bilu ka Kisap Tenah, anu bilu ka Jitarminah, malah anu bilu ka Nyi Mas Ratu deui. Meureun maranehna oge eces milu kana gerakan anu dikekentongan ku Arya Perbangsa. Ceuk Ki Jongjo teh mata kerungkeur suranggana. Menggeus, ayeuna mah hayu urang buktikeun sah-sah wae nu kalibat. Engke bisa kabuktian di Sumedang Larang. Kitu oge mun tulus Arya Perbangsa ngarurug eta nagara, ceuk Ki Jongjo bari ngagancangkeun leumpangna. Atuh suranggana bingbrit nuturkeun di tukang da guruna leumpang ningi ciprit gancang. Ari Sumedang Larang teh kasugri pamiarsa ka asup nagara badag. Sanajan komarana henteu badag kawas Cirebon oge, dumatak disebut badag teh kusabab Prabu Gesan Ulun sasatna pawarisan ti Pajajaran. Makuta bino kasih Sang Hyang pake diserenkeun ku Prabu Ragamulya Surya Kancana ka Prabu Gesan Ulun. Kahartina ku Prabu Gesan Ulun inyana teh kudu jadi gaganti na Raja Pajajaran. Leungit Pajajaran ngajanggelek Sumedang Larang, atuh angot kapan sakumna wewengkon anu tadina kaereh ka Pajajaran teh saperti Karawang, Cikao, Muara Beres, Tanjung Barat, Sagara Herang atawa Subang, Tata Ukur, Sukapura, Giling Wesi, Talaga, Raja Galuh, Sindang Kasih jeung Parakan Muncang dianggap asup ka wewengkon Sumedang Larang. Kulegana wewengkon Sumedang Larang, Prabu Gesan Ulun eces kudu boga tanaga rangkepan dinamakihkeun eta wewengkon. Kanyataanna memang teu bisa kitu. Lian ti Sumedang Larang teh sabenerna mah hengker dina widang pertahanan oge katambahan ku mucunghulna nagara-nagara anyar anu leuwih jugala deui. Sumedang Larang teh sabenerna mah jiga anu keur kagencet ku dua kakuatan. Ti tebeh kulona aya Karajaan Banten jeung ti tebeh wetan aya Karajaan Cirebon. Sanajan henteu eces pisan, tapi boh Banten boh Cirebon boga rarasaan yen kudu nampa warisan wewengkon Pajajaran teh sabenerna mah maranehna. Cirebon sanajan ngadeggeunana baheula teh estu putrana Prabu Siliwangi pisan, nyatana Pangeran Walang Sungsang, tapi kadienakeun kapan Cirebon teh kaasup anu ngeundek-ngeundek sangkan Pajajaran tilem. Atuh angot ari Banten mah boga rarasaan yen anu geus nilemkeun Pajajaran teh nya Banten pituin lain si itu lain si eta. Jadi munasabah mun sanggeus Pajajaran sirna anu neruskeun kumawasa di Jawa Kulon teh nya kudu Banten pisan. Eueuh patelak anu khusus ngeunaan eta masalah teh kasugri. Tapi ari silih curiga mah sanajan henteu pok oge nya aya saeutik-saeutik mah. Untungna hubungan jeung Cirebon mah bisa dicangkreud ku urusan agama jeung duduluran. Sanggeus Ratu Pucuk Umum, Ratu Sumedang Larang ditikah Pangeran Muhammad, pangagung ti Cirebon. Sumedang Larang teh sasatu duluran jeung Cirebon tur raket kacida. Lian ti Sumedang Larang sagemblengna asup Islam, oge loba wewengkon anu kaereh ka Sumedang Larang secara pamarentahan, tapi secara agama mah asup kana pangaruh Cirebon. Talaga Raja Galuh jeung Sindang Kasih kusabab leuwih deukeut ka Cirebon, malah pangaruh Cirebon teh karasa natratna. Sacara de jure eta wewengkon teh masih keneh asup ka wewengkon Sumedang Larang, tapi ari secara de facto mah geus asup ka Cirebon. Hiji-hijina kajadian anu ampir ngabengkahkeun hubungan Sumedang Larang jeung Cirebon mah nyaeta kajadian diiwatna Ratu Harisbaya ti Cirebon ku Prabu Gesan Ulun dina tahun 1583. Da puguh Ratu Harisbaya teh atuh geureuha panembahan ratu tur harita teh cenah keur kakandungan 3 bulan. Atuh waktu diiwat teh urang Cirebon ambek ke gila-gila. Mun mah henteu aya perdamaian kana tangtu antara Cirebon jeung Sumedang Larang teh bakal ragot begalan pati. Katambah-tambah Prabu Gesan Ulun anu eces boga salah teh ku Ki Patih Jaya perkosa mah malah kalah di angsonan.
Sok bae lawan. Da kami salaku bebenteng Sumedang Larang bakal bumelak ajeun nepi ka ngalungsar jadi babatang oge. Ceuk Ki Patih Jaya Perkosa harita. Kunaon Patih Jaya Perkosa jiga ngabelaan anu pupuguh salah. Kapan sahenteuna ari ngewat awewe nu keur boga salah ke mah ece salah. Anu jadi marga lantaran nama ukur kira-kira bae. Kawas anu dikira-kira ku Ki Jongjo, Ki Patih Jaya Perkosa ngangsonan teh hade kadunungan teh kusabab inyana ngarasa dendam ka Cirebon. Ari Ki Patih Jaya Perkosa katut dulur-dulurna anu tiluan teh nyaeta Ki Patih Terong Peot, Ki Patih Sayang Hawu jeung Ki Patih Pancar Buana teh tadina oge sinatria pajajaran anu loba ngalaman ragot ngelawan Cirebon. Jadi kaharti mun dina ieu kajadian Ki Patih Jaya Perkosa sasat ngahatean jeung mapanas dununganana sangkan daek ngelawan urang Cirebon. Jiga perang campuh antara Cirebon jeung Sumedang Larang teh ampir-ampiran kajadian. Minangka bukti sanggeus aya ancaman ti Cirebon teh Prabu Gesan Ulun mah geuwat mindahkeun pusir karajaanana. Anu tadi di Kutamaya teh kalau dipindahkeun ka dayeuh luhur ka hiji wewengkon padataran luhur anu jauh ka Sabat di mana mendi. Lamun cicing di ponclot pasir teh Kutamaya atra kabireungeuh, tur lamun mah aya anu ngarugrug ti kajauhan oge bakal geus kabireungeuh. Perang campuh teh teu kungsi lumangsung sabab nu jadi rama Prabu Gesan Ulun nyieun akal pikeun meper ka keheul Panembahan Ratu. Gerehana teh dibayar bae iwadna nyaeta ku wewengkon Sindang Kasih. Kalawan tapal watasna teh mimiti Gunung Koromong tepi kawalungan Cilutung. Ari geus diubaran kitu mah henteu tulus anu keur nafsu ngagugudag teh. Ngan sareng sena eta perkara lain hartina eueuh perkara-perkara sejen di Sumedang Larang. Kawas anu geus diterangkeun dina bagian-bagian sejen, paripolah Prabu Gesan Ulun kitu teh nimbulkeun kanyeri hate ka sawatara pihak. Boh keur urang Cirebon, boh keur urang Sumedang Larang pituin. Anu eces bae kula warga jeung dudularan Nyimas Gedeng Waru mah tetep ngingu kanyeri hate. Ari Nyimas Gedeng Waru teh geureuh hak munggaran Prabu Gesan Ulun. Waktu kadenge Iber pajah Prabu Gesan Ulun ngiwat putri kadaton Cirebon, ieu geureuh hak teh puguh we bengkah batina. Angot basa putri Haris Baya kabawa ka karaton mah. Waktu puseur dayeuh dipindahkeun ti Kutamaya ka dayeuh luhur, Nyimas Gedeng Waru mah henteu ngiring pindah. Da basana Cadu kudu ngahiji jeung Maru. Ditinggalkeun ku caroge pamustunganana Nyimas Gedeng Waru kaleleban dugi ka Tidamang Parna tur akhirna mah ngantunkeun pisan. Dumatak duduluranana atawa anu tadina raket jeung nyaah ka Nyimas Gedeng Waru teh sasat nyidem dendam ka Prabu Gesan Ulun. Malah henteu euleum-euleum boga niat codeka hayang males pati. Tetela deui anu nyeri hate ku paripolah Prabu Gesan Ulun teh lain hiji dua jeung lain anu jarauh wungkul. Sasat anu tadina deukeut oge ari nyeri hate emahnya aya bae. Anu ngarasa diteung-teungan ku Prabu Gesan Ulun teh oge Ki Patih Jaya Perkosa. Basa wayah magrib Ki Jongjo katut muridna anjog ka Kutamaya. Kaayaan teh geus jempling ka Cida. Karaton teh masih keneh agreng tapi kaayaanana mani ngarang-rangan mani taya dangiangan. Ki Jongjo lunga-lengo di pakarangan Paseban mani asa teu kapanggih aya nu tugur. Ngan waktu manehna rek neruskeun leumpang muru ka karaton tibeh ditu aya anu ngabetahkeun. Hei, ka mana eta? Kunaon datang teh tatapa sini teu iber-iber acan? Urang mana eta? Jok nu tugur anu mamawa tumbak Trisula. Kami datang ti Ponclot Gunung Ciremay. Sejam manggihan Ki Patih Jaya Perkosa, tembal Ki Jongjo. Geuning make apal yen Ki Patih Jaya Perkosa aya di dieu? Cek tugur. Ditanya kitu Ki Jongjo ngabelehem. Nya atuh dikira-kira we.
Sabab kami apal sakapeung Ki Patih teh sok resep numpi di tempat diisieun. Ayeuna mah kapan ku tamaya teh jadi tempat anu combrek. Sabab useur dayeuh mah geus pindah ka dayeuh luhur lain, ceuk Ki Jongjo ngira-ngira. Ngan untungna eta tugur teh unggeuk ngenyakeun. Syukur atuh ari kitu mah, sabab hartina kami teu kudu leumpang ke tempat nu leuwih jauh ti dieu. Hese di sabana lain dayeuh luhur mah, ceuk Ki Jongjo semua atoh. Ceuk tugur nya dayeuh luhur mah hese di Sabah. Lain bae dumeh ku jauhna, tapi di natepina oge moal bisa sagawaya asup ka karaton, ari henteu wabuh-wabuh teuing mah kana repati Sumedang Larang. Kitu cenah ceuk tugur teh. Kelanan. Nah saha ari istilah teh atuh? Mana ngahajakeun hayang panggih jeung dudungan kula sagala? Ceuk nu tugur nanya. Ditalek kitu ku tugur Ki Jongjo ngajawab satara basna. Yen manehna teh ngaran Ki Jongjo datang ti Poncolot Ciremay. Tapi tugur teh jiga nu acan sugema da buktina acan mere idin ka Ki Jongjo kadua muridna pikeun asup ka karaton. Kudu pugu saha-sahana. Di Kutamaya oge aya nu ngaran Ki Jongjo teh. Nya eta tukang anyam bilik. Mun manehna datang ka dieu, bari henteu puguh maksud, nya moal ditampa. Ceuk tugur semu ngecek. Narima omongan sarupa kitu Ki Jongjo mah ukur mesem. Suranggana nyerintil da teu tega mireungeuh guruna diece sarupa kitu. Ieu mah lain deuk nyaritakeun perkara nganyam bilik, tapi jauh lebih penting teh eta. Mun nagara anjeun embung tumpur, anterkeun kami duaan ka Ki Patih. Ceuk suranggana semu muncereng. Ari anu dipuncerengan deui lain sieun tapi kalah ka Malik ambek. Ari sia duaannya saha cuma mana jumawa teuing. Keun bae urusan negara mah da aya nu ngaturna. Negara loba diatur mah angot kuno lain hakna, kalah ka jadi kacau kaayaan teh. Cenah kitu. Suranggana gegetret pusing puguh-puguh ceuk pangarasana mah maehna terek ngajahit Sumedang Larang tina mamala. Ari heug kalah ka disampakeun pagawe anu judes kitu. Keun bae antep jalu. Hayu we urang mah, urang mulang deui ceuk Ki Jongjo. Ngadenge kitu suranggana kerung teu ngarti. Piraha ku jauh-jauh datang ka dieu ayeuna rek mulang deui onaman make guru. Ceuk suranggana teu sugema ku polah guruna. Kapan ieu jalma teh henteu butuheun ka tukang nganyam bilik jalu. Tembal Ki Jongjo rek kagedig mulang. Ngan bari kitu teh bari ngeceupan ka suranggana. Ayeuna mah nu dikeceupan teh jiga nu surti. Buktina suranggana ge milu ngiclik ti tukang. Ngan sabot maranehna teh rek kaluar ti pakarangan karaton ti jero kadenge sora anu hoak ambek. Mantok sia. Aing teu hayang eta peuting sia. Haja mantok, geuwat. Kadenge sora anu hoak sorana badag semu peura. Tur henteu kungsi lila ti eta kadenge jiga aya anu hiuk teteunggelan ditakis ku leungeun paletak cenah. Kadenge aya sora anu semu ngoceak. Geus kitu gajeleng di jero karaton aya nu luncat. Suranggana mah barang nyaho saha nu luncat teh manireuwasin pisan. Malah henteu karasa manehna nyoara. Aya perbangsa. Pokna haros hos. Nya bener anu cikeneh luncat bari nyekelan leungeun teh Arya Perbangsa pisan. Anu disebut ngaranna ngareret ka suranggana malah manehna oge sarua reuwaseunana mireungeus suranggana aya di dieu teh. Keurang naon sia make bisa aya di dieu ha? Suranggana ceuk Arya Perbangsa malohok heran. Aing bisa aya di dieu teh sabab sia teh sanggup paehan aing deuleu. Ceuk suranggana jadi inget kana talajak Arya Perbangsa anu geus nitah anak buahna ngalapati manehna. Arya Perbangsa mah henteu kaburu nyarita deui ka suranggana sabab kaburu disusul ku jalma jalugjug ti jero karaton. Eta jalma jangkung badag teh langsung benarajang ka Arya Perbangsa bari ngaheumbatkeun sababaraha tinggeula. Hiu
Arya Perbangsa jungkel jumpalik nyincatkeun panarajang jalma anu cik keneh narajang manehna. Samemeh manehna diserang deui Arya Perbangsa geus luncat ngajauhan. Malah ngajleng ngaliwatan kuta les ngiles kana poek. Da puguh kaayaan teh geus mimiti poek ayeuna mah. Samaburna Arya Perbangsa eta lalaki teh ngareret ka Ki Jongjo. Suranggana mah neuteub teu leset-lesot. Eta lalaki jangkung jalujug teh horeng geus kolot. Kulit beungeutna geus kariput malah huntuna oge geus lobaan pohang. Panonna ngelok ka jero jeung halisna kandal melengkung jiga bedog. Waktu mireungeuh Ki Jongjo eta aki-aki gagah teh molotot jiga nu heran. Ngan saterusna mah semu ngabelenyeh seuri. Eleuh, geuning sia teh Jongjo. Yap ka dieu, ceuk eta aki-aki teh. Ki Jongjo samemeh daek di aku teh kalah ka jiga anu ngadadak ramoh poe. Malah teu kung sirila tepikeun ka dekuna pisan, sirahna oge tungkul bangun ajrih ka eta aki-aki teh. Teu karasa suranggana oge nurutan deku, terus sila tukangan Ki Jongjo. Kaharti ku manehna. Mun Ki Jongjo tepikeun ka kitu peta teh kana tangtu aki-aki hareupeunana teh hiji jalma anu lain jore-jore. Hayu asup ka jero. Ari eta tukangan budak saha? Ceuk eta aki-aki teh neuteub seukeut ka suranggana. Sawios engke dipedar ku sim abdi nun, ceuk Ki Jongjo adab naker jeung rengkuh naker. Pikeun kadua kalina eta aki-aki ngajak Ki Jongjo asup ka karaton. Atuh ari geus kitu mah Ki Jongjo ka karadaek nangtung. Geus kitu ongko-ongkoan nuturkeun aki-aki teh ti tukangan. Geus asup ka jero, Ki Jongjo masih keneh dibawa asup ka hiji rohangan anu buni. Maksudna mun mah maranehna ngobrol, moal aya nu nyahoeun jeung moal aya nu ngadengit. Suranggana surti tangtu pribumi teh hayang cacarita rineh henteu kaganggu ku batur. Si aki diuk dina korsi kai pulas hejo diukir jeung dironce ku pulas koneng emas. Ari Ki Jongjo geuwat andekak sila handapeunana. Ngahaturkeun sembah ka sinuhun salira. Asa tos lami ka cida sim abdi teh henteu tiasa nepangan salira. Bet ku teu nyangki salira teh aya di dieu. Ceuk Ki Jongjo menirengkuh naker beda ti sasarina. Menggeus montong loba pacarekan. Sabab aing kiwari lain aing bihari, ceuk eta aki-aki. Cegroh batukna, pundukna setengah bongkok. Namun kanggo sim abdi, salira tetep junjungan sim abdi nun, ceuk Ki Jongjo. Beda zaman, beda anu ngajamanan deuleu. Aing mah geus jadi jalma bihari anu geus henteu perlu diperhitungkeun deui. Ke ari sia jauh-jauh ti tatar Cirebon, nah arek naon? Ceuk eta aki-aki gagah teh. Samemeh ngajawab Ki Jongjo ngalalempeng heula ucapan aki-aki teh. Pamugi salira ulah rengating galih bengkah manah ku pajamanan kapungkur. Ongkoh deui jisim abdi mah oge kiwari mah parantos liren teu kumaula di Cirebon deui. Jisim abdi ayeuna milih ngah-nangah bae di Ponclot Ciremay nun. Nebihan pacogregan nyingkahan pacengkadan di dunya nun, ceuk tembal Ki Jongjo. Ngadenge kitu si aki-aki teh seuring ngagak-gak mani genah naker. Sia mah jiga-jiga nyindiran aing nya heueuh. Pokna bari masih keneh ngagak-gak. Henteu pisan-pisan kitu nun, tembal Ki Jongjo. Pikeun kadua kalina eta aki-aki teh geus seuri di bae. Bisa jadi sia henteu niat nyindiran aing, ngan aing asa kasindiran. Heueuh Jongjo. Geuning hirup teh ukur mamawa penasaran bae euy. Dabongan meureunnya urang teh gawena ukur ngudag-ngudag. Padahal naon anu diudag? Sabenerna mah henteu matak langgeng kana hirup. Nya heuh. Ceuk eta aki-aki teh. Diunggeukeun ku Ki Jongjo. Namung pangapunten jisim abdi bade megat kalimah heula. Dupi salira di dieu teh. Hapunten anu kasuhun nun. Ki Jongjo arapap eueup-eueup nyaritana jiga anu heureun koleta. Montong asa-asa. Montong karagok. Mun aya tanyakeun ka aing sok tanyakeun Jongjo.
Ceuk eta aki-aki. Atuh Ki Jongjo neruskeun deui pananyana najan jiga anu kagokeun keneh. Dupi tuang salira ngendak di dieu teh nahan nuju ulun kumaula ka Kanjeng Prabu Nalendra Sumedang Larang nun, ceuk Ki Jongjo. Ditanya kitu si aki teh mesem ngan saterus nama unggek sakali. asa ku hemeng nun, ceuk Ki Jongjo lir nyarita ka dirina. Ditempas ku eta aki-aki cenah. Henteu hartina baheula kungsinya Krawati ngabahu denda di hiji karajaan. Ayeuna aing ulah kumaula ka batur sabab sia sing inget jen jadi raja oge eta teh kumaula pangkat naon bae oge di hiji nagara nya keur kumaula teh jadi sia henteu kudu heran henteu kudu bingung deuleu ceuk eta aki-aki teh. Suranggana mah hatena deg-degan mun ngadenge jawaban bieu. Meureun baheulana eta aki-aki teh kungsi jumeneng raja. Nya raja di mana? Pangapunten deui. Ieu jisim abdi wawantunana nebak. Nah tuang salirat teh ngendak di dieu ulun kumaula di Sumedang Larang teh bari nyebatkeun anjeun Ki Patih Jaya Perkosa nun. Ceuk Ki Jongjo tetep rengkuh jeung tungkul. Ngadenge eta pananya si aki teh geus ngegak-gak deui bae. Tapi serina ayeuna mah mungguh mantak kukurayeun keur Suranggana. Kana ngaran Patih Arya Jaya Perkosa teh geus lawas apal. Sabab guruna oge geus sababaraha kali medar eta ngaran. Ngan anu kurang ti guruna teh manehna acan kungsi Jonghok jeung Patih Sumedang Larang anu katelahna Arya Jaya Perkosa teh. Bet kakara ayeuna kaparengkeun tapi geuning ari geus tepung mah guruna teh kalah ka balaba-balebeb kitu. Tur manis sakitu rengku sakitu hormatna ka Ki Patih Jaya Perkosa. Ki Guru, nah saha ieu jalmi teh? Saha ieu teh? Ceuk Suranggana jelengkeung sabab teu bisa nahan kapanasaran dirina. Ki Jongjo murilit ka tukang bari molotot. Ngecedog sia. Ulah teh sopan kitu ka Kanjeng Prabu Surawisesa. Ceuk guruna tapi sakaligus ngabejaan ka Suranggana saha eta pangagung anu diuk andegleng hareupeuna teh. Di bejaan kitu atuh Suranggana bati molohok sabab reuasna takut. Nah nya Patih anu kasohorna Ki Arya Jaya Perkosa teh sabenerna mah Prabu Surawisesa, narpati kerajaan Pajajaran puluhan tahun kalarung. Suranggana mungguh hemeng asa ngimpi ngadengena oge. Ari kana ngaran Prabu Surawisesa mah saha oge tangtu apal ka asup Suranggana sorangan. Kumaha henteu rek kitu? Sabab Prabu Surawisesa teh ka asup raja Pajajaran anu sohor pisan saentasna Sri Baduga Maharaja atawa Prabu Siliwangi nu katelah. Prabu Surawisesa teh pituin putrana Prabu Siliwangi. Sanggeus Prabu Siliwangi tamat ngelalakon dina taun 1482 tepikeun ka taun 1520 hiji. Anu ngagantina teh nyaeta Prabu Surawisesa antara tahun 1520 hiji tepikeun ka tahun 1535. Samemeh jumeneng narpati waktu keur ngorana Prabu Surawisesa teh mangrupa sinatria anu sakti mandraguna. Gagah manggulang-mangguling. Malah dina carita pantun mah katelahna teh Raden Munding Laya di Kusuma. Prabu Surawisesa teh ka asup raja Pajajaran anu mikaresep kagagahan. Cita-citana hayang mertahankeun ajen-najen kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran badag jeung punjulna kawas keur dirajaan ku Prabu Siliwangi. Kitu sababna basa Cirebon mimiti misahkeun maneh tur malah boga pategadan hayang ngarebut Pajajaran. Prabu Surawisesa ngalawan tutumpuran henteu sakadar ukur mertahankeun diri, tapi dina ngupayakeun Pajajaran reugejeg teh Prabu Surawisesa mimpin peperangan ku anjeun dina ngalawan pasukan Cirebon. Salila 14 tahun inyana mimpin nagara. Geus 15 kali ngayakeun pertempuran tur salawasna aya di hareup bae. Tapi ku parobahan zaman, Pajajaran tetelah henteu bisa gede kawas basa dipimpin ku Prabu Siliwangi. Zaman Pajajaran diparentah ku Prabu Surawisesa, malah loba wilayah Pajajaran pindah ku Mabula ka Cirebon. Sumedang Larang, Talaga, Raja Galuh arasup Islam antara tahun 1527
nepikeun ka taun 1530. Ieu boga harti pangaruh Cirebon leuwih gede tibatan Pajajaran sorangan. Di tahun 1535 Prabu Surawesesa diganti ku Raja Pajajaran katilu nyaeta Prabu Ratu Dewata anu katelah. Dina tahun 1535 tepikeun ka tahun 1543. Sang Surawesesa teu kacaturkeun deui lir tilem tina panggung kahirupan. Aya nu nyebutkeun Sang Surawesesa teh maot kagegeringan alatan cita-citana henteu laksana dina ngajaga komara Pajajaran. Aya nu nyebutkeun yen Sang Surawesesa teh numpi jadi wiku tur leuwih loba mujasmedi di wewengkon tempat dikurebkeunana Prabu Siliwangi di Pasir Badigul Rancamaya. Naon anu kajadian sabenerna eueuh nu apal. Tapi naha atuh ari ayeuna bet aya di wewengkon Sumedang Larang. Nelahkeun maneh Ki Arya Jaya Perkosa tur kumaula kana repati anu sasat umur jeung pangalamanana jauh sahandapeun inyana. Asa hemeng ngedengena oge, ceuk Suranggana. Nahanya Ki Jaya Perkosa teh sabenerna Prabu Surawesesa, Raja Pajajaran manten dina tahun 1521 tepikeun ka tahun 1535. Eta sabenerna mah masih keneh jadi padungdengan. Nurutkeun catatan resmi anu ditulis ku para ahli sejarah Sunda, henteu kungsi kacaturkeun yen Prabu Surawesesa sanggeus eureun tina kalungguhan kumaula ka Prabu Gesan Ulun jadi patih utama di Sumedang Larang. Malah cek ahli sejarah mah Prabu Surawesesa teh palastra dina 1535 tur dikurebkeun di Padaren. Tapi sejarah lokal anu dipercaya ku sawatara urang Sumedang boga kayakinan Prabu Surawesesa henteu wafat, malah jauhnya ti eta Prabu Surawesesa kolu siruruk ka Sumedang Larang dibelaan kudu ulun kumaula ka Prabu Gesan Ulun. Anu mata kitu teh sabab Prabu Surawesesa tetep boga panasaran ka urang Cirebon. Aya dengdam anu teu leungit-leungit di diri Prabu Surawesesa sabab ngarang-rangan anak kerajaan Pajajaran teh ku sabab polah-polah urang Cirebon. Anu matak pantes cenah waktu Prabu Gesan Ulun nyieun gara-gara ngiwat Ratu Harisbaya ku Ki Pati Jaya Perkosa atawa nyatana Prabu Surawesesa cek versi urang Sumedang. Ki Jaya Perkosa teh sasat ngojok-ngojok malar Sumedang Larang ngalawan Cirebon. Eta teh jang ngalaksanakeun dengdam pribadi Prabu Surawesesa. Kitu cenah cek versi urang Sumedang mah. Cek versi urang Sumedang keneh Ki Pati Jaya Perkosa teh waktu kumaula ka Prabu Gesan Ulun umurna kira-kira 80 tahunan. Nyaeta mimiti kumaula diitung ti tahun 1580. Bareng jeung dibenumna Gesan Ulun jadi raja di Sumedang Larang, ari basa diangkat jadi narpati di Pajajaran tahun 1521. Surawesesa teh umurna kira-kira 24 tahun. Jadi mejeh namun basa kumaula di Sumedang Larang teh umurna kira-kira 80 tahunan. Tapi sanajan umurna geus tunggang gunung, Surawesesa atawa Jaya Perkosa teh tetep mangrupa lalaki langit lalanang jagat, sakti manggulang-mangguling jeung masih keneh resep ditotama kawas baheula keur bangsa rumaja. Urang Sumedang bisa ngabuktikeun yen Ki Jaya Perkosa teh nyatana Prabu Surawesesa, Raja Pajajaran kedua, bisa dicirikeun kumaha ajrihna Prabu Gesan Ulun kanu jadi patihna. Boh makam Ki Jaya Perkosa, boh makam Prabu Gesan Ulun kiwari aya di dayeuh luhur Kabupaten Sumedang. Kadudukan makam Ki Jaya Perkosa aya di Poncolot Gunung, ari makam Prabu Gesan Ulun aya di Mumunggangna. Padahal nurutkeun tradisi-tradisi zaman baheula, samang-samang saya nu maot dikurebkeun di tempat anu paling luhur eta tandana jalma anu paling dipikah hormat. Kasimpulanana Prabu Gesan Ulun kacidame hormatna ka Ki Jaya Perkosa. Kadudukan Ki Jaya Perkosa jauh leuwih luhur tibatan Raja Sumedang Larang sorangan. Nah ieu bener atawa salah perkiraan urang Sumedang teh? Wallahu alam bisyahwat. Tapi jang kapentingan ieu carita, pangarang mah rek nyokot versi Sumedang bae ka Sugri. Mun salah da ukur carita fiksi ieu mah, mugi tawakuf bae kanu aya rambat kamalena jeung ieu leunjeuran sajarah. Sabot Suranggana ngahulang dumeh hemeng ku eta kanyataan,
Ari antara Ki Patih Jaya Perkosa jeung Ki Jongjo mah geus cacarita deui. Ki Jongjo sanduk-sanduk menta dihampura dumeh tumorojog tanpa raratan. Ari anup dipenta hampurana malah neuteup seukeut jiga anu hayang noong jero-jerona hate Ki Jongjo. Mangke heula deuleu. Aing dek tumanya. Nah kedatangan sia ka dieu teh aya patalina jeung kedatangan si Arya Perbangsa, ceuk Ki Jaya Perkosa kerung. Ditanya kitu Ki Jongjo ngahulang heula jiga anu mikir-mikir kumaha nyepi jawabeun. Ngan akhirna Ki Jongjo unggek bari nyarita. Leres henteu pindo damel Gusti, pokna bari cedok nyembah. Ki Patih Jaya Perkosa geus neuteub deui bae. Alhasil sia datang ka dieu sarua jeung si Arya Perbangsa. Endek ngolong-ngolo aing supaya milu gabung. Jongjo, sanajan aing teresep ka urang Cirebon, jeung tetep ngarasan hineung ka Pajajaran. Tapi aing embung nuturkeun polah-polah euwah-euwah cara nu dipigawe ku si Arya Perbangsa. Kitu sababna ku aing ingin diusir, ceuk Ki Patih Jaya Perkosa alias Surawesesa teh. Ngadenge ucapan Ki Patih Jaya Perkosa atuh Ki Jongjo sanduk-sanduk yen anu dimaksud aya patalina teh lain dumeh antara manehna jeung Arya Perbangsa saihuan satujuan. Malih mah jisim abdi tumorojog jauh-jauh teh ku hoyong ngahalang-halang pasukan Arya Perbangsa nun, ceuk Ki Jongjo pamandapan deui. Dijawab kitu teh angger we Ki Patih Jaya Perkosa mah neuteub seukeut jiga anu masih keneh hayang maluruh jero-jerona pamaksudan Ki Jongjo. Atuh ari kitu mah dia teh datang ka dieu minangka utusan ti Cirebonnya. Ukur orang Cirebon anu hariwang kada paripolah si Arya Perbangsa mah, ceuk Ki Patih Jaya Perkosa deui. Tepikeun ka Ki Jongjo jadi sarua salah. Mugi uningan Gusti nun, rehna jisim abdi mah parantos lami henteu kumaha di Cirebon. Saparantos Kanjeng susuhunan jati ngantunkeun. Jisim abdi mah teras bae bubuara sakalian mencilkeun maneh di Ponclot Gunung Ciremay nun. Jisim abdi umur teh tos tunggang gunung, tos ampir 100 langkung. Tos langkung ti meujeuh na jisim abdi teh liren tina sagala pangrobeda dunya Gusti, tembal Ki Jongjo. Nah eta maksud teh nyindiran domeh aing mah masih keneh kagoda ku urusan dunya, ceuk Ki Patih Jaya Perkosa. Ki Jongjo reuwas ucapan anu disalah artikeun teh. Ih, henteu pisan-pisan kitu maksudna Gusti, pokna bari cedok di nyembah. Eta sakabreh obrolan teh kabandungan pisan ku Suranggana. Tapi pikeun kasakitu kalina manehna mah bati olohok wae mata simeuteun. Olhok so teh mireungeuh guruna anu sakitu mamandapanana ka Ki Patih Jaya Perkosa. Mun kabireungeuh mah umur guruna teh jauh leuwih kolot. Kawas tadi disebutkan ku Ki Jongjo. Apan cenah umur teges hampir 100 tahun. Ari sedengkeun Ki Patih Jaya Perkosa mah umurna teh meureun kana 80 tahunan mah. Meureun dumeh pangkat anu nangtukeunana teh Ki Patih Jaya Perkosa teh apanan tadi namah cenah Prabu Surawesesa, Narpati Karajaan Pajajaran. Ari Ki Jongjo sanajan ti zaman Sri Baduga Maharaja keneh tahun 1482 tepi ka tahun 1520 hiji geus ulun kumawula di Pajajaran. Da pangkat namah angger sahandapeun para raja. Sanajan raja-raja Pajajaran kadienakeun teh umur-umurna jauh sahandapeun Ki Jongjo. Ki Jongjo anu sapopoena cumarita songong jeung edeg teh ari kanu wajib dihormat mah sakitu rengkuhna sakitu ajrihna. Aduh, hanjakal pisan waktosna kabujeng reep ka sugri pamiarsa. Sok sanaos urang sono urang pogot oge ngebandungan ieu carios. Mungguing urang hirup mah kasengker ku waktos kitu nya. Enjing urang bari teraskeun ieu carios rambut kasih teh. Kang Gilang sapara kanca ngaturkeun nuhun kana sagala perhatosanana. Mangga wilujeng kantun kasadayana permios.